Uang tanya suksien gugur budak tanya makanin ka dia ge sok aya company ningan mata-mata. Oh nya eta abah aing pala laun makaning aya mata-mata teh kamari ge aya buukna sakieu sieun pan abah bisa teu ngalawana. Ma aing mah ku abah mun aya mah urang teangan lah sekalian urang piakeun lah abah mah wani lah sok abah mah siap. Ada kumaha deui ayeuna mah kumun ku urang teu di eta jelema eta teu di pajoran mah lah urang beunangkeun ayeuna mah. Abah ai abah na boga ilmu nya make arek dilawan. Anu kitu mah gampang kitu mah paling gimana nanti kabar ontek kecil kitu mah pasieun ku abah lah aku abah teh baheula ban lah abah nyawa sorangan meureun batur sebentar tulung ka abah teh sok atuh manuang teang lu ayeuna mah yuk. Ayo coba orang teang coba di ditu dah kamari mah di ditu ku abah lawan lah nyaho lah kurang biarpun nih biarpun aki-aki urang ieu teh jebak barala jebaneut aing abah atuh bang belah dieu tah bang aing mah ya kum hah Yo abah bisa namun mak naon tuh itu tempat tuh wah oh kita mata-mata kayak turun siap benang tuh mana coba orang tembak bah masuk bejaan orang bejaan bapaknya bejaan sih masuk teh kamar sekalian tidak ku aing mak atunya pokoknya di tangan tadi berarti mana anak kemarahan atuh ieu teh sama Allah tadi di diam kali aing sorangan salarion ieu teh kumaha atuh benang ya mah kudu ngabejan si masuk ya mah kuat ku sorangan mah yeuh kata hirup tidak iya saya benang tuh goler dipeungkeut di ditu ngan saksieun hirup deui kudu neangan si maksum ka deui mah keun sorang teang alhamdulillah atuh abah aing geus beunang mah ngan ku abah sakarek dibeungkeut ngan kojor mah nya sok sieun hirup deui mah nya atuh mun aya mun hirup deui kumaha ieu mah kudu-kuduaan mah kuat ku engke mah lajeng si maksum teang si maksumna orang teang ayeuna nya orang teang heula man tuh man tapulungan eta nana tapulungan ya bang wah gawe teh yang bener pulungan kadinya pulungan kayak didurukna bah buruk ke oge duruk penyebabnya da eta geni abah beli kieu gede kieu eta tuh bersihnya bah urut kebon teh bersih abah tong jarak ya bah si masum teh urang neang ayeuna tapi nyaho kebon si masum mah di ditu hayu buru urang teang lah si masum teh jauh kan deui masuk ieu teh nah di ditu tuturkeun we aing tuturkeun ka di dieu masuk kira apa masuk geuning di dieu di ada naon itu anu kamari teh anu kamari teh
kanan. Naon ya teh naon nu kamari naon? Anu kamari kan Anu jagoran teh. Bener. Tadi teh ku hati-hati ieu eleh. Benernya ada sugan teh hirup deui ka urang teh yang celah itu. Ari ku sorangan mah teu kuat. Kudu kuduaan bantuan yu. Kayu Udah Di pelebah mana tadi? Tadi mah di dieu sugan teu mabur deui da sakti jelemana. Eta kamari urang geus eleh. Hirup deui. Tadi teh geus dibarogot di ditu. Hirup deui ayeuna teh. Boga ilmu naon sabanehanana euy jago-jago teuing. Ayeuna mah cang yu. Ayo tadi. Ayo ayeuna bareng susul ayo bicara Kurang nang heula pahujan. Udah sana. Urang tempo heula. Ayaw ke di ditu tempo tempo. Umi. Ya. Ayeuna mah teang bahujay kan. Teang ka ditu ari abah rek nya ngabuktikeun ka ditu ka luhur. Ya, teang bahujay. Oke lamun geus papagi jeung bahujay kadarieu sararea. Muncul ka abah ka ditu ka ditunya ke tempat itunya. Cugana aya keneh. Minta tulung atuh ka bahujaynya. Minta tulung. Abah rek kan. Apanya Imam Bang Ujay? Apa? Di mana? Di ditu, hayu orang susul. Hayu, nah di mana? Lalaunan makanin jauh. Gimana Bang Ujay teh urang ngomong bisa henteu maneh. Lalaunan aduh makanin jauh keneh ieu teh. Di mana? Di ditu di ujungnya eta atuh. Di mana atuh? Ampun, geus capek aing mah. Ini atuh di mana? Aing ka dieu mah hek jalan ge kieu geun jalan satapak mah. Biar jalan. Makanin jauh keneh. Tadi dieu di ujung. Dia terek aya nu datang ka dieu ye duaan. Tapi si gana teh awewe ye teuing rek aya naon ye. Bangun rek minta tulung ye. Wah, benar geuning eta. Aya rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bah. Arek nyenta tulung abdi teh. Abah. Nyenta tulung ka Abah. Oh, di ditu teh aya jelema sakti teu ieu sugan ku Abah eleh. Sugan eleh ku abah itu sakti. Oh, di mana atuh Di ieu teh? ditu. Di ditu nya eta hayu we cuma engke mah datang ka itu Abah. Ka itu gerayu. Nih, urang tahu. Oke ieu teh. Heeh nya eta panjang. Natanya eta. Kamari teh geus dibarogon eueuh deui nya eta. Leungit eta teh Bah. Aya tuh di ditu hayu urang teang geura. Eta. Kita jauh kene itu. Enggak jauh didinya deket. Ayo aku kencangan lempang di mana? Iya. Sok tuduhkan. Tadi astagonin Di mana? Wah, iya tadi mah. Anu benar mana? Anu benar tadi di dia lain tempatnya. Ini dia ngan eueuh ngaleungit. Gak bohong mana Mas. Kira-kira Bahasa benang kumaha? Hah? Bahasa benang kumaha ge pan ngaleungit. Heeh. Ha memang kurang kamari di koran kurang di kitu tanya. Dong, manehna teh bae kurang teh. Lah make hirup deui. Pan ieu ge kitu sarua. Wana gimana geus eleh deui. Eleh dibeungkeut ku aing maranan. Astagfirullah, boga kejayaan naon manehna teh? Aing mah kieu aing arek meang wah ujay sakti eta mah. Maraneh nyangan aing mah. Wari-wari sia. Maju. Astagfirullahaladzim. Ini tuh. Hayang ngelawan aing modal boga ilmu naon sia. Walah itu geuning ngagaloler. Ya Allah, ngagaroler. Aduh. Ini ngagaroler kieu. Ini ngagaroler geuning ieu teh. Salaki teh ngagoler aing mah kumaha atuh? Abah. Utang, Abah. Abah aling. Abah aling. Enggak mau jarobi. Aling. Aing mah Astagfirullahaladzim. Abah, aling atuh Abah. Yo, aling. Aing
Allah. Waras. Ayo, Abah cikaling ya. Cikaling, Abah, ya Allah, ya Robi, ampun, ya. Astagfirullahaladzim. Ayo naon ya teh naon? Dia teh kumaha bieu teh? Bieu teh kumaha tadi teh? Nah, itu Abah. Cikaling, ya, cikaling. Mana anu nyerangna teh mana? Aya nu nyengkeunna dia ka Abah Jabri jelema. Aduh. Ya Robi. Aduh, astagfirullahaladzim. Di dalan teh ka Abah kagak eleh. Nya tah. Aduh, Mana atuh ayeuna? Mana? Tuh belakang masuk. Tuh ka ditu tuh lompat satu. Baik, teman. baik, Urusan Abah teh teman. urusan Abah. Aya mah. Salah geus Sager Abah, sager Abahnya. Sager Abahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. balik lah balik. Balik. Panggil